Akhirnya kita kawin juga ya Hinata. Rai kagekeng. Nah ini lagu tidak bergairah kieu jenganan. Tangun lai sakedeung ya Hinata. Rai kagekeng, Rai kagekeng, Rai kagekeng, Rai kagekeng. Jep, dape. Aku rek ka tukang son doang sakedeung tuh pada itu. Rai kagekeng. Tukang son. Mang, ngopi-ngopi. Papai starang inang tak ya tak? Lain eta coba ganti lagu. Tundung ngadengin lagi. Wah, tak bisa mang, soalnya. Nah, kan ieu mantep bisa jogging. Nah, Naruto kun. Cukup Hinata. Tok, aing bisa jelaskan tok. Repe di aki-aki cakul. Hinata kukira hubungan kita spesial. Nah, Naruto kun. Nah, sayang. Ini belut listrik aku, tapi jangan dicepengan ya. Bisa nyeureud. Tuh kan cek aku ge, ulah dicepengan kan nyeureud. Mana coba lihat yang sakitnya. Wah. Nah, Naruto kun. Mimpi buruk. Aduh, hayang mulai sakedeung. Naruto kun. Woi, sayang, aman tuh. Rai kagekeng. Ya udah aku pulang dulu ya. Bisi kodam si Naruto ngamuk. Rai kage cakul, balikeun si Hinata aing anjing. Pede. Bugu si Hinata nu hayangeun aing. Cuy, mustahil. Si Hinata mah cintanya hanya untuk Naruto seorang. Bener kan Hinata? Hinata, bener kan? Nah, Naruto kun. Cek aing deh. Fakta yang berbicara bos. Wah. Akan kukuasai negara Konoha dan akan aku hancurkan rejim-rejim jolim di dalamnya. Aduh, menahan amat jadi Raikage, beteng sebe negara page, pamajikan Hinata. Pamajikan yang kemana nya? Hinata, Neng. Raikage kun. Oh, BRB, capek ya semalam abis disetrum. Sasuke, kabeneran, aya anu kudu dibahas ya. Jadi kieu nyasas dia eta geus teu sakti deui ku ari mah. Ngeun jadi beban doang. Sebenarnya mah sih aing geus boga gantina dia, si Tsunade. Coba kaenggeron. Tsunade, ka dieu. Iya, Tuan Raikage. Iya tim pengintai baru Konoha. Jadi hampura bae nyasas. Sabar kek, aing nyaho perasaan dia. Nah, Neng Ino, selamat berkabung ya. Makasih Tuan Hokage, udah nerima aku jadi asisten pribadi Tuan. Biasa baik tamah. Oh iya, satu lagi. Neng Ino bisa petik mangga kan? Assalamualaikum Tuan Raikage yang terhormat. Aku Sakura, siap menjadi anak buah Tuan. Aku juga pernah. Naruto bagong. Pokona mun dari manggi jelema-jelema ieu langsung kodaran bae. Ieu si Raikage cabul boga otak teh nya. Manya kroco siga orang cita ngalawan trio kematian doang kieu. Tenang, nu penting mah digaji. Digaji banget dihauk. Ari dia podar kukumaan. Daek ewe dia jadi rangda. Bos, laki kita beno kopi hatur. Wassalam. Lah, mang Raikage rek ka mana? Biasa rek rapat heula sakedeung. Lisdak, sahabae nu rek ilu nyerang Konoha. Tuh, na grup geus di open list ku aing. Aing absen heula to. Biasas. Oke, mantap. Raikage, turun dia di jabatan ku ari keneh atau diratakeun ku aing Konoha. Gak mau. Emang dia kira aing bisa diceramahan siga kitu? Oke, duel aja jeung aing. Pasengkan. Naruto. Tapi kan Hinata. Alah, hubul dia to. Kur, naon? Biasa kawan. Allah, dia giliran susah bae minta bantuan. Giliran kerjeng si Hinata teu ngajak-ngajak. Goblok. Geraan nginjem kekuatan dia heula sakedeung. Atulah kasar anjing. Tayang. Bener. Naon teu beuki kitu kana ieu. Idih, najis. Mabok henteu hangseur doang kana si Gii. Kawa-kawa. Gas anjing. Naruto. Oh ya tim. Jirayut, kaukah itu? Dia yakin tarik mengorbankan awak dia karena si Kurama. Ngedaek lah, gelut elehan bae. Latihan jeung dia telok bener. Pagaweana nge-scroll tobrut bae dina TikTok. Woi, atuh santai bro. Aing mah ngeun hayang nitip salam doang ka si Tsunade. Bacot petapa cabul. Ayo Kur, saha to? Biasa, bisnis MLM, mantapkeun bae. Dengan kekuatan Sagne mode dan Baryon mode, rasakan ini Raikage. Biju, damai.
九山八海一世界千集まって小戦世界三条結んで消えぬものなし三刀流奥義一大三千大戦世界Sasuke-kun, maaf Sas, kita gagal ambil alih Konoha. Si Raikage cabul itu terlalu OP Sas. Sebaiknya kita mundur dulu. Kita susun strategi lagi ya Sas, sambil nyewa LC aja, biar santai kawan. Ame kont haling polongo kembang aing teka siram tah. Aya naon sia? Nyoteuing, dan lepas meureun. Tuh, ayah, atena mah si Joro. Anu dina kartun Naruto teh na Global TV. Joro naon? Jojorong. Ih, si ayah dusun. Bodoh aku mau selfie. Hes. Sulpa selfie. Ulah, asup. Mending urut ayah ya. Ayah udah lama gak diurut sama mama.